Saung Bonde. Tempat makan, kolam renang. Tuh, lega. Kolam renang. Saung Bonde, daerah Kedah. Tuh, resep bagus, mantap. Tuh, pemandangan asri, sawah. Tuh, handapna balong, luhurna sawah. Tuh, mantap. Kekembangnya.
Eh, mantap tempatnya. Tuh mangga ka dieu ka Saung Bunde di daerah Cikedal, Pandeglang, Banten. Tuh mantap kebonan kembang. Ah, non eta orai. Wawaluhan waluh-waluh. Nah, ieu tempat Ruang Riung mantap. Musola saung-saung, kamar mandi, kamar ganti. Tempatnya asri, enakeun raoseun kanggo kumpul-kumpul keluarga renang makan-makan di sisi sawah pisan. Kolam renang nak. Nah, yuk tempat neisna tuh lega mantep lega. Gaduhna ieu orang Sumedang peresan nuju Ameng silaturahmi kanu gaduhna kapapada orang Sumedang. Tuh mantap tempatnya. Kita mana mangga kadari kamar mandi, kamar ganti. Nah, ini kolam renang anak-anak.
Tempatna rausen enakeun tiis di luhur gunung, tiis asli asri. Tadi rarame ayeuna mah pesankeun. Tadi enjing-enjing siang rarame pisan. Lega. Meter ruang tadi itu. Tempat parkirnya luas. Nah, ieu nu dibangun keneh. Can beres. Gerbangna tuh. Isi jalan pisan. Payunan Polsek sektor Cikesal. Cikedal. Payunan Polsek Cikedal. Ya, kurang paguyuban Sumedang Larang. Yuk, makasih. Siap, nuhun pisan Wak nya. Siap. Nuhun Wak. Ya. Eh, Ya, tanya atuh mah. nuhun Wak. Gitu ya. Nuhun. Yuk, assalamualaikum.